Hai guys, nih si bapak jualan bakso bakar. Asli ini mah asli urang ieu Pinang Raja. Cenah pemilik ke Pinang Raja mah peminanggap golek mah. Wiosnya Pak. Bebas. Bebas naon bae mah. Ngan aya meureun salah sahiji nu ulah Pak naon-naon Pak? Melak Cau Raja. Ulah Cau Raja teh nya Pak nya. Terus Melak Seureum. Seureum ulah nya Pak nya. Terus Pinang atawa Jambe. Oh, berarti opat. Tilu. Oh tilu, pami di nuang mau wios Pak, Mama. Ya nuang mah wios. Nasa baraha bae. Heuh, aneh nya mah nya imah pelakar mah ulahnya Pak. Heeh. Di eta mah tos aya ti kapungkurna mah Pak nya. Nya tahu di kapungkur. Urang teh dah henteu nurutkeun da urang teh jaga jeung kabisinya Pak urang teh nya. Nya. Kudu nurutkeun da menang ngabubur beas ngabubur bodas baheula teh nya. Terus ieu jualan nasi deui teu meunang. Ai satena mah kajian Pak. Meunang satena asa ulah tinu padi begitu. Anehnya Pak model lontong mah wios mah kitu mah Pak. Lontong kada pokona bersangkutan jeung ieu bae. Kayaknya aneh Pinang Raja luar biasa Pak nya. Tapi nya aya nu percayaan teh nu kitu nu aya nu maksa gitu. Tapi lamun urang jauh Pak wios, urang jauh mah. Wios. Oh urang jauh mah. Asa ulah asli pribumi banyak Pak. Aduh lo Bapak. Liarnya banyak. Tapi Jambe terus Seureum terus Cau Raja mah eta mah Kontannya Pak. kontan. Bonusna teh nya Pak. Eta aya pisan teh. Heeh. Syukur Pak lah. Tos di pirengkeun mah meh. Ieu meh kapirengan ke ku anak muda-muda teh Pak. Nu ayeuna bisi kajagana teh Pak. Nya siap. Syukur. Ai di Sukaraja mah berarti golek. Golek, joget, ieu non tasojak kulon beda jeung wetan. Beda. Beda Sukaraja kulon mah amun aya mun hiburan teh kada make bencong tenang istri teh. Grup si Jebrak, hiji grup si Sempo mun kudu kajian kitu mah Pak. Kajian itu mah. Ai mode artis nu garuris mode artis di Bandung Jakarta mah ulahnya Pak. Ulah. Iya bae ya. Anu gaduh pabrik ieu non eme super. Maksa. Bubar pabrik. Aneh. Aslina. Menang hese capek teh pangabangun ya Pak nya. Heeh. Dan mun teu percaya da kudu seueur meureun istilah namanya. Kerjaan ku kolot oge. Heeh. Oh berarti eta mah geus pokona mah geus tradisi zaman baheula nya Pak. Teu kenging dilabrak kirang sae nya. Heeh. Sieun urang teh da bongan sahirup di desa eta nya urang teh kudu nurut teh nya. Eta saturun Pak informasina Pak. Sok sing sehat Pak. Pak icalana sing kabeak Pak lah. Amin. Sok. Bra.